hayang. Lamun engke cak Bung Karno saat kritis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Didinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gerakan Yahoo. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan didinya. Tampangnya nang kudu meuli lele didinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria. Ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener? Jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu. Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul. Mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci. Timbul tina kaeksisan iman istiqomah. Kajenting di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge. Pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa. Nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh, nu di Lembang, nu di Bali, anu ka Amerika. Wih, urang mah kulantaran teu boga duit, alhamdulillahirabbil. Urang mun boga duit sarua buat teh. Mah sapira ieu mah sesa kabeh ge. Ruruntuk tapi teki itu duit bete kongkorong sebenarnya mah duit ambalaya di bank. Atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank. Sanajan teu boga urang. Ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari dicaritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah. Di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing kaheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis
turunlah iblis ke dunia. Jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis. Nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Masya Allah. Ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga. Sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing. Nyana lempang kakalir kakidul kawetan kakulon ngarasa teu betah. Di sorga teu betah. Cek Gusti Allah, Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah. Sepi Gusti. Ustaz saha batur ngobrol. Eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing. Tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae. Eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge. Tetep Gusti eueuh batur ngobrol. Efek. Abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah. Oh teu betah? Teu betah. Kayaknya ho aya bae. Sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia. Nu jelas bagi selayang yang tetap dikorelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Siti Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hijina nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asalna nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan seukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwananya cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana ku saha ukaulan agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam
ka Siti Hawa nu nikahkeun Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari geus kawin. Cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh. Kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling. Tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi. Ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep. Kalau ngomong ke Gusti Allah. Geus saya nyiptakeun sia keur sesenangan. Betah Adam betah, Hawa betah, sangat betah. Sok. Wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh, masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba berarti kan terus ya teu kahalangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae. Sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu mah tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imayya ulah diopen nu imayya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung mah tuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna
urusan masing-masing tamah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus diduluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kada kira amis ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing insyaallah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jana mah jelebana mah bageur ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi ai jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek si teh Hawa geus kumaha kakak bae sih eta dia ngobrol iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueuh sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen ku kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kur-kur ka sorga mah sia mah awas ya diadam sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis iblis mah ngobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai da gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero ari iblis jajor orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas deuk di jero sorga atawa di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang
Sakitu doang gimana pertanyaan teh. Ayo udah masalah besi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di sorga mah larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu kuaing ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Ada. Geus kieu bae heulanan. Poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan. Ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dibalik ka dunia aing malah. Kayak ku aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek anjing Abi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae heulanan gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung ngiuhan nyana di handapeun tangkal caringin. Oh, inilah pohon Golkar cek. Sial ta iblis. Delilah iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga mah endahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nu sabenerna mah sorga teh pan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilahkeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu syi'tu ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing mah moal kira-kira mana hayang penjelasan kau yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal aing mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga moal teh aya bae keren di sorga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endeuh dijelaskeun jatuh teh daun coba penjelasan kieu dam Ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandrung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangenna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji beusi setarap jeung malaikat kanyaho nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus geunaheun geus tapi pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima
wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat. Digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut. Waswasa syaitanul lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa. Anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam. Kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana. Lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam, Adam hawa manahakum nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anadhi syajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona engke ge anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun bokona mah ieu sorga teh bakal kanyawan persis pas aya CCTV na bae kitu. Weh, poharat. Iblis geus jahon ka CCTV. Leuwih teh eta mah kan. Ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Maknya cek Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos itu sih. Apan cek Gusti Allah ge wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah beusi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok aju ka babawa ieu mah. Maknya jahat cek Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa pangeran nu hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu limit dihartikeunana beus lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geradahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat teh pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hihiberan kos malaikat isa tangkal kayu numantak ku Gusti Allah di omat-omat ge beusi tambah kapinteran. Kangjeng Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam. Wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh
eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuh moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah. Aduh. Ngeunaheun kana jantung. Asana tiis jasa jantung tiis. Ya Allah. Geus lah sakitu bae cek iblis teh. Kula mandeg ka dunia deui bae, tah tinggal dipikirkeun bae. Kurang kumaha nu jadi prank. Nganasehatan batur moal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna. Ngan lah atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus. Nah, ieu mah pileulean bae bener ya iblis. Moal sumpah ka ulama make wallahi billahi tallahi. Lamun lain rahasia moal kudu make sumpah. Masya. Kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik. Istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Ja asana ku jelas, ja saya teh iblis ngarasehatan ka urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padalauma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari ka ulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas sajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadat lahuma sauatuhuma mahkota halal berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna di udag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam Masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah taufiqa yaksifani idinya nyokotan dangdaunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dangdaunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa
dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh Masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alam manhakuma tilkuma syajarah lain taing nyaram ka sia pasti disaram ku aing dicegah eta masing hade wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh pan fatakula mina zalimin tegade Adam Hawa dicakak di jalak beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma panaisya ngomong ka sia Adam jeung Hawa kare inna syaitana lakuma atuwwun mubin pan setan teh musuh jahat coba kita goda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud ulah sujud lain tempat sujud di dia mah pengabdian sia datangkan dia Adam Hawa kunaon sia teu nurut kai ha dinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi raramena bakal kumaha engke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianna batalkeun ngabesan Rahmanirrahim qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah wa mitlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utai umpamane barang kang den pigawai makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawai ma Basri bin Artad kalawan ki Basri kang putan ki Artad al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisul Islam wasapakalan numparkan ya bisu adamal harama ing getih kang haram patalalan ngabunuh ya bisu ahli bait Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu tai karane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane baine yaday ummiha dalam antarane arep mboke karane ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa huma lan utaya ibni Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat dan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musannad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisr bin Artad ingki bisr kang putaing ki Artad pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausana hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu makaya bisulan jais kabeh ing Madinah wa milul Madinah
Hayati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki kodamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib. Ada saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari. Utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah. Paparo Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalau nada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji. Sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar haing mimbar Madinah wa golalan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis yang jingakeun insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani niki ya bisu Utsman dapan ing Utsman kang lapuan kang putan ing apa radhiyallahu anhu kan dilar bin sabal saking kana Utsman dapan sumagola kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring isun sapa Muawiyah matarak subil Madinah maka ora ninggal isun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh isun ing mutalan sembah mara ahlul Madinah kali marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarat ya li Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi aman orang nana ikut tetap kada sila kabeng dan saning sunutai keamanan wala sabiqalan orang nautis sabiqa hatta tahun hatta tatuni mana tarka sila kabeng sun nakani sila kabeng sun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadalla makum talakum makalumaku Jabir kata qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta bayat ingsun sali Muawiyah ta kada Muawiyah faqalat maka ngucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubay'a ningali ingsun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jaz ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma in Jabiran ata bisra dari kali satuna Jabir ketika Jabir ing bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing bisra Muawiyah tekar Muawiyah wa hariba bisru da durat lan ngaruntukeun sebagai bisur ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ing Madinah sementara kali-kali lumaku kitu ya bisur hatta malah takaya bisur Makkah ta Makkah biya Abu Musa lan ikut tetep dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusu saking Abi Musa fa khafa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang sing tematain ya bisu ing Abu Musa hariba maka Abu Musa fakila zalik maka daun ucapakan apa zalika mangkon hariba dibisun kalau bisu bakala maka ucapisun malkun ta liak malkun tu orang yang sun iku daripada tematain sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisun maka orang nyuprihu ing jahu ing Abu Musa sabab bisun pada zalika nabi mangkono hariba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman ana khailan mabunsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabung satun kan yang sulaikum marisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darpun yantem madain ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yam faqabila nasumakan dan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lal Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana la amilu Ali lana sapa amil Ali fiha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas falamma balagha maka sama-sama tu Makkah yang Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah hingga ke Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisu
ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapane ka Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam. Nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain. Anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa, memeh Nabi terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak orang Suriah kuari perang teh aneh. Baghdad perang teh aneh. Motif-motif perang geus macem-macem tiba. Mantak kuari mah komo ieu mah. Hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macem-macem. Tak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam. Anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damel haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnai Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, bunuh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di harapan indungna. Fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Kitulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Suriah, Syam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sayyidina Ali. Asuplah Sayyidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sayyidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukul geus kajangjikeun ulah ka mana maneh. Ulah ka mana? Hiji turun
atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor kahiji. Nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan kunya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah. Laula ma'ida ilayya. Muawiyah. Lamun Muawiyah teu janjikeun ka kaurang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangge sahabat dibunuh pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa summa amaru ahlal Madinah yubayyin lubayya nyana maksa ka ahli Madinah supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia supaya beat kamu Muawiyah dipaksa wa arsala ila abisla bani salamah anjeunna ngutus ka bani salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bijabir moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun bejaan ki Jabir bin Abdullah ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng istri Kangjeng nu masih ayeuna yakni Ummu Salamah jadi nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubayya li Muayyah manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan sakolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qatalu lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajian kukumag pantak pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolalah koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah ka Indonesia kan geus asup kuari masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap Jawa Tengah Jawa Timur ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY keneh kuari Allah alamun SBY nu eta si masih heran bangun sentimen teh gitu hai engke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar bendera eta kan eueuh ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya di Baghdad aya di naon di Mesir aya di sababaraha negara aya di Suriah aya araya tabak kabeh bahkan sorban Kangjeng Nabi sorban Sayyidina Ali masih kene aya tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana bendera Kangjeng Nabi warna hitam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah urang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun di Indonesia Bung Karno luar biasa menggebuna berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokoknya mah ganyang mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno urang kabawa pinter kabawa terharu kabawa menggebu-gebu kurang eta terharuna hati Bung Karno ganyang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji nomor kadua itekna nomor katilu cincinna nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna apa kula buka rahasia ku ari bae eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli nu asli mah
nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh nyahoeun berarti berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah iya ya. Entah kieu moal dikamamanakeun kajen kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you-an ya. Sama ka mana bae. Bendera Sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera Sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum, kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung adu hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk neang batur kula waktu didigul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai ke ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta mah pancen aya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teu didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Meunang teu ningali mangga wae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Nah deuleuh kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh. Eta suka deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu Sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dieu hiji. Set. Di deuleu ceulina gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kekenceng. Lamun nu rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya na. Langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dieu. Allahu Akbar. Nah, ceuk manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula deuk zarah, kemudian kula deuk ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah.
hari teh kejadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ke Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak Abah teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeuna teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Teu mah bapana Rano Karno teh mah. Ieu keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta? Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus terang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gerakan nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae kuari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya. Kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel kupong gawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kituan teh resep. Tapi kan di sisi lain Kangjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur cek Kangjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati. Eta adalah turunan kaula. Ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah. Huwa Mahdi. Engkewa bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kangjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun mawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah Mina acak-acakan ke. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku. Kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari. Lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah, turunlah
Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuariga digedor deui Cina. Sao Jawara mah geus kieu bae kumisah geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mah hayang mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disape ku aing. Karena itu bae di Indonesia ge, boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad, baca sejarah Baghdad. Mesir, baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari, 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon, puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya nama. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Oh. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Ditulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantap pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur da kos kitu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun-eureun jadi perang kitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekarian deuk ka dieu kacukupan deuk minta obat. Itu salala stres cenah geus stres, cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku ngamu Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu. Udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak iya cerita baheula sangat biadab. Datang ka kuari terus. Iya baheula sakitu poharana. Maka idinya terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Idinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Kitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura sahaba Ali wa amilhu bil Yaman. Nah wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa zalik summa madu bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu Ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah harta Abdullah bin Munabi tetap didatangan kubisu dibunuh Allah
bahkan anak rakyat dibunuh, kembalilah ke Syam, ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ka ditu ka Turki, Mekah, Madinah, maleureun-eureun terus bae datang ka turun mah di kuari tan sabaraha. Ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut. Moal wakat turun Mahdi lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha, satu masjid satu gereja teu ribut kumaha. Geus pemimpin organisasi berbeda, ribut antara organisasi partai kitu kene. Versi kiai jeung kiai, wah ambalaya. Geus puguh Islam jeung kafir, muslim berarti setengah hiji. Pohara bakal kalut anu luar biasa. Ditunggulah kedatangan Mahdi, rindu akan datangna Mahdi. Engke di Madinah, ka Mekah, ka Karak di Beat, mawalah bendera nu hideung tadi, lumpat nyana ka Suriah, ke bakal cicing nyana di non Baitul Maqdis, di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah, 300 para aulia Allah, asal amprok sasalaman ditembak ngebul. Terus kitu da urang geunah jasa teh geurang. Asal sasalaman jeung Mahdi gas. Mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh atuh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna? Naon ngaranna? Kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya. Tukang buka kuncina masalah ka dina hukum. Masya Allah. Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah.
Allahumma iftah lana futuhan arifin ya Allah wa surna ya Allah ma'hum yaumal qiyamah bi zumratihim yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.